Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar al-wahidil qahhar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul fattahul ghaffar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala man bis salati alaihi tuhattul awzar wa bis salati alaihi yurhamul kibaru was-sighar wa bis salati alaihi nathana'amu fi hadhihi ad-dari wa fi tilkad dar wa bis salati alaihi tunalu rahmatul azizil ghaffar sayyidil jinni wal bashar wa sayyidi nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil mahsyar. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa'mur ahlaka bis-shalah. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Langkung tipayun urang sami-sami muji syukur kehadirat Allah anu parantos nganugrahan nikmat tur karunia, utamina nikmat anu kacida pisan ageungna nikmat iman, nikmat Islam, nikmat la ilaha illallah. Salawat miwasalam pamugia didugikeun kanu pangmulya-mulyana makhluk Allah, junjunan urang anu mulya Kangjeng Nabi Muhammad, ke para keluarga, para sahabat, para tabi'in, atbat tabi'in, dan semoga urang sararea kalebetkeun golongan umatna anu baris nampi syafaatna jaga di yaumil qiyamah. Al-mukarramun, para ajengan, para kiai, para asatidkum sadayana anu teu tiasa kusim kuring disebat satu persatu jenenganana, hormat sinareng takzim kamarantena. Aparatur pemerintah, bapak pejabat sementara, tak lupa kepada tokoh masyarakat, orang tua kita bersama, Ayahanda Abah Haji Jabidi sekeluarga, khusus sahibul bait Bapak Wawan, dalam rangka walimatul khitan urang doakeun hajatna masing barokah. Nu di khitan mugia dijantenkeun ku Allah putra anu soleh, serta mugia urang oge nu hadir ngadoa mugia Allah manjangkeun umur urang, netepkeun iman Islam urang, nguatkeun akidah jeung kayakinan urang, putra putri urang dijarantenkeun putra putri anu saroleh sarolehah, rizki urang seueur halal tur barokah, anu akhir hayat urang mugia husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, Islam teh agama nu paling sampurna. Sakabeh eusi kitab samawi dikumpulkeun dina Quran.
Dan Quran itu kalamullah al-qadim, kalam Allah anu qadim, anu jelema mana bae nu ngaku iman ke Allah pasti moal aya rasa bosen ngupingkeun, maca, menggali, mengkaji dan mengamalkan Al-Qur'an. Tetapi di akhir-akhir ieu urang sadar rasa cinta ka Quran mulai kageser. Nempo WA jeung maca status pasti leuwih loba daripada nempo Quran jeung maca Quran. Bener teu? Ieu mendek ngomong Banten belenya. Sundana sudah Banten, lobaan keneh nempo WA jeung maca status daripada nempo Quran jeung maca Quran. Bener tak? Nini update status, boga grup WA, grupna Roni rombongan nini. Iya akhir zaman. Di Mekah, di Madinah, kota nu suci memprihatinkan. Anu ibadah tepan kedah lillah karena Allah, hayang dinilai ku Allah. Ayeuna mah teu sadar. Tawaf video, sa'i video, wukuf video, teu sadar. Aya anu sambil tawaf sambil video call, bari tawaf bari video call ke anakna di imah, dede lagi ngapain, ini mama lagi tawaf udah ngisang apa belum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Eta di Baitullah nu sakitu mulia jeung agungna terkalahkan oleh modernisasi. Diupload eta keur tawaf teh ka medsos, ka WA, ka Facebook, Instagram. Ketika ada yang komen dengan komen yang baik, ngagambar jempol-jempolna kieu, bahagia hate, bunga hate ibadah dinilai ku manusia. Begitu jempol tibalik, kecewa, marah, sabab manehna merasa direndahkan, berarti ibadah teh hayang dinilai ku manu sia ge sarua. Ya ayeuna. Tapi insyaallah ai urang dieu mah yakin sadayana ahli ikhlas, amin. Bahkan di dieu mah alhamdulillah PJS na riungan, RT na oge hadir, malah saur Kang Pamli alhamdulillah Kang Haji aya di lembur sim kuring mah RT teh tara eureun-eureun ka masjid lewat terus. Ya. Maka disinilah kita hadirin harus memperbaiki keadaan. Horeng ibadah teh kudu karena Allah. Mula-mula kita berucap, kemudian jangan sekedar diucapkan, masukkan ke dalam hati, aplikasikan. Rekumatu Nabi salillah awali bahwa Islam agama mulia, kemuliaan itu harus kita jaga. Islam agama nu mulia, tata cara ibadah nanggeus diatur lewat fikih. Maka ibadah ke Allah itu harus ilmiah. Setelah ilmiah diikuti dengan amaliyah. Dari ilmiah dan amaliyah awas harus didasari oleh khosyatillah, sieun ka Allah, lillah, karena Allah. Sabab lamun ngamal ilmiah tanpa ngamal amaliyah tanpa ilmiah mardudatun latuk. Salat rajin, puasa osok, munggah haji osok, amaliyah eta teh, tapi teu gaduh ilmu teu ilmiah mardudatun latuk balu, teu ditarima moal ditarima ku Gusti Allah ditolak. Ayeuna ilmiah
apal tata cara wudhu, apal tata cara sholat, apal tata cara munggah haji, apal tata cara zakat, apal tata cara ibadah, tapi tara amalia eta ibarat tangkal kayu nu teu buahan. Ilmiah tanpa amalia kasyajari bila samar, amalia tanpa ilmiah mardudatun latuk balu. Maka seiring sejalan ilmu jeung amal, tapi kudu aya khosyatillah didasaran kulillahi. Loba nu ilmiah tapi teu aya khosyatillah, berapa hakim yang dihukum sabab teu boga sieun ka Allah. Aya nu ilmiah, pinter, intelek, boga pangkat, tapi teu khosyatillah, teu rasa sieun ka Allah, sabaraha polisi nu dipenjara. Ilmiah tanpa ada khosyatillah bisa memelintirkan hukum seenak perut sendiri, nu penting kepentingan tercapai, tujuan terlaksana. Kadang-kadang tabrakan jeung hukum Allah teu masalah, nu penting keinginan tercapai. Akhir-akhir ini heboh salaki mun hayang ka pamajikan, pamajikanna embungeun diporosotkeun calanana, diperkosa 12 tahun penjara. Nanaonannya? Oh, awewe mah kudu pasrah ka salaki. Pagi, sore, siang, dan malam harus siap melayani salaki secara online. Cenah teu hararayang, keun teu hararayang ge awewe, lamun salakina hayang mah eueuh urusan. Ai kuari mah mun awena embung salaki hayang dikeureuy 12 tahun. Berarti ibu-ibu lamun tas direujeungan teh samemeh rejeung kudu membuat pernyataan di atas materai. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Jumena, umur 45 tahun, nomor KTP sekian, alamat sekian. Dengan ini saya menyatakan bahwa tadi malam saya telah digauli oleh suami saya senang dan tidak terpaksa sama sekali. Saya senang diperkosa, dan ini saya buat dalam kondisi sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Wassalam TTD Jumena pret. Eta teh lantaran teu boga khosyatillah nu nyieun undang-undang eta. Cek Allah, apabila seorang suami mendambakan istrinya, mendambakan belayan kasih sayangnya, teu kudu awewena hayang wae. Tapi ayeuna undang-undang nu kos kitu teh direncanakeun, urang sebagai muslim prihatin apa nu nyieun undang-undangna rancanganna Islam oge, berarti geus teu paham kana Islam. Aya kotok, di dieu nyebutna naon? Kotok teh hayam. Hayamnya, hayam, tapi taina tai kotok. Ari ka hayamna hayam, taina tai kotok. Mihna mih. Aya hayam nyampal kasampalan batur ka pakarangan batur, denda 10 juta. Gelandangan denda 1 juta. Dek di mana mayarna? Tuh, Masya Allah. Geus urang mah hadirin iman ke Allah, Islam agama urang, tetap berpegang kepada Al-Quran. Kemudian kita pun berpegang kepada sunnah. Kemudian kita pun mengikuti ijma dan qiyas ulama. Kemudian kita pun melakukan ritual-ritual anu sadidinten, anu kemudian tiap tahun,
anu kemudian tiap saat tiap waktu wiridan ba'da salat, muludan tiap bulan mulud, rajaban tiap bulan rajab, tahlilan dikala anu maot 40 dintenan 100 dintenan, haolan eta teh tong leungit eta pagawean urang umat Islam anu akidahna ahli sunnah wal. Dina fikih urang ngamadhab kana Imamuna Syafi'i. Imam Syafi'i ulama besar. Beliau adalah tokoh yang membawa perubahan, yang mampu mencetuskan kaedah-kaedah usul fikih. Tapi kadang-kadang urang oge ngaku madhab Syafi'i, ditaros mah Imam Syafi'i urang mana teu apal. Riwayat jeung manaqib Imam Syafi'i tepati apal. Wiridan-wiridan Imam Syafi'i boro-boro apal. Padahal dituntun ku ulama, mengenal para ulama, membuka manaqib para ulama, maca kisah para ulama, para solehin, para aulia. Rahmat Allah turun di tengah-tengah kerumunan manusia. Lamun dieta kerumunan manusia teh dibacakeun manaqib riwayat kisah aulia ulama salihin, urang nyebut ngaran Imam Syafi'i lantaran beliau adalah waliun min aulia illahi ta'ala, yakin di tengah-tengah urang bakal diturunkan rahmat ku Gusti Allah. Nu bedah sa amina nya leuleus. Imam Syafi'i ba'da maghrib aya wiridan Imam Syafi'i disebut hizib Syafi'i. Allahumma bitala'lu'i nuri wajhika ihtajabtu wa bisirrika min a'da'i tahassantu ya hamilal arshi ya syadidal batshi ihbis anni man ghalabani ihbis anni man ghalabani ihbis anni man ghalabani kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz tahassantu bi khafiyyi lutfillah wa bi latifi sun'illah wa bi nuri jalalillah min aduwi wa aduwillah min khalqillah wa bi alfi la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma asturni bi satrika alladhi satarta bihi dzataka fala 'ainun taraq wa la yadun tasilu ilaik ya rabbal alamin. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hassantu nafsi bil hayyil qayyum wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil karim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada man shalla alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada man lam yusalli alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kama amartana bis salati alaihi. Hamim ain sin qaf fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Eta apal tungtungna. Apal teh apal teh eta teh hizib imam urang. Masya Allah. Aya babacaan anu mun dibaca bakal nyababkeun barokah jeung husnul khotimah, amin. Aya wiridan anu mun dibaca bakal di akhir hayat dipendakan ku Nabi Khidir alaihi salam, amin. Hayang teu doa Nabi Khidir pendek. Subhana man la yushgiluhu sya'nun an sya'nin wala sam'un an sam'in ya man la yugdiluhul masail wa ya man la yubrimuhu ilha'ul mulhin adzikni ya Allah barda afwika wa halawata ma'rifatika birahmatika ya arhamar rahimin. Pendek. Eta teh nu kitu ku urang kedah dibaca nyambungkeun diri urang jeung Gusti. Sebab ahli ekonomi ngandelkeun perhitungan ekonomi.
tanpa bersandar kepada Allah nu aya di otak untung jeung untung teuing teu salat oge. Pedagang poho ka Allah nu dipikiran pembeli pengiriman barang keuntungan teuing poho ka Allah oge, riba oge, renten oge, nipu oge, nu penting mah untung sabab kosong hatena ti Gusti Allah. Maka dengan wiridan dan bacaan-bacaan anu makthur nu dibaca ku Kangjeng Rasul, nu dibaca ku para wali, nu dibaca ku para ulama, insyaallah aya nu nuntun secara batin sehingga langkah orang, gerak orang selalu diperhitungkan berdasarkan hukum Allah. Menang tan tecak Allah, menang tan tecak syariat, menang tan tecak agama. Kalau orang-orang sudah berpikiran seperti itu, insya Allah dagang barokah, usaha barokah. Lamun geus dibere barokah, pasti hasil dina eta usaha selalu hayang digolangkeun, ditasarupkeun kana agama Allah Subhanahu. Ibu, ayah ibu-ibu, mudah-mudahan sarehat, palanjang umurna, daraek dicandung. Sak ibu-ibu ampun. Ibu-ibu mudah-mudahan sing getol ibadah. Sabab ayeuna ibu-ibu ningali kaayaan zaman geus kos kieu. Hayu merapat ka jelema-jelema anu ahli ibadah, ka jelema-jelema anu ahli zikir, anu ahli taqarrub supaya urang kabawa salamet. Amin. Eta muludan teh sami ngadegetkeun diri ka Allah taqarrub lewat muji Kangjeng Rasul. Kedeng di bulan mulud hayu gedekeun meriahkeun. Kangjeng Rasul namina teh Muhammad sesuai nama dengan fakta. Muhammad yang terpuji, dipuji ku makhluk, dipuji ku manusia, ku Allah dipuji. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ai urang mah kadang-kadang ngaran teu akur jeung kanyataan kecuali Pak Bagja. Ya. Ngaranna Bagja, kanyataanna lintuh berarti Bagja. Ya Pak Bagjanya. Sok aya jelema ngaranna Muhammad Soleh ngaduh hayam we. Eta teh akur sangaran jeung fakta. Aya deui nu ngaranna teh Abdus Syukur, hamba yang bersyukur tapi ngarasula we unggal poe. Aya deui nu ngaranna Salamet, kasarempet motor wae teh jelema. Ya. Tapi Rasulullah Muhammad dipuji, terpuji, lahir mampu membawa perubahan sehingga kafirin musyrikin Mekah anu tadina poek mata hatena nyembah batu nang nyieun sorangan datang Rasul mawa la ilaha illallah. Nabi baheula ge sarua mawa la ilaha illallah. Nabi Nuh mawa la ilaha illallah, Musa mawa la ilaha illallah, Nabi Isa mawa la ilaha illallah. Nah, sakabe syariat nabi-nabi jeung rasul anu kapungkur, si kitab nabi-nabi jeung rasul anu kapungkur dihijikeun dina Al-Qur'an. Maka cakang jeung Rasul, ulama'u ummati ka anbiya'i bani Israil. Ulama-ulama umatku, ajengan-ajengan umatku, para ustadz umatku, para santri, para kiai umatku, kata Rasul, ka anbiya'i bani Israil, itu bagaikan para nabi Bani Israil. Sebab nabi Bani Israil nu baheula neruskeun syariat-syariat anu dibawa ku nabina. Ayeuna urang para kiai, para santri, para ustad neruskeun syariat anu kabeh syariat nabi nu baheula dikumpulkeun dina Quran. Berarti ulama-ulama Nabi Rasulullah, ulama-ulama Rasulullah, ulama-ulama Kangjeng Nabi Muhammad itu bagaikan para nabi Bani Israil. Urang ayeuna leuwih hebat tibatan Bani Israil. Umat Rasul leuwih gagah daripada umat-umat nu baheula. Sanajan umat pang akhirna, tapi di akhirat umat anu bakal pang payuna lebet ka surga Allah.
ibu-ibu daramang bunya pokoknya asal tenang tentrem ulah loba culak cilek fokus ke Allah layanan salaki tenang bakal datang. Cak ibu-ibu lah teu boga duit mah pagon eta sih teu yakin eta kan mahal ya. Aya nu rek boga anak leuwih ti 3 oge kulantaran teu yakin sieun bisi teu kaparaban akhirna percayaan kene ka obat KB daripada ka Allah. Tapi kan reuneuh jeung teu reuneuh mah urusan Allah, obat mah eueuh manaonan. Aya anu nginuman pel KB bae ajak Allah kudu hamil mah teu bisa dibendung. Datang di ka dokter, cak dokter, "Bapak, ini istri?" "Iya." "Kan bulan kemarin sudah saya kasih pel KB. Ini kok sekarang periksa kehamilan lagi?" "Ibu ini hamil lagi?" "Iya, Pak Dokter." "Kemarin minum pel KB kemana?" "Lah, gimana nggak hamil? Pelnya baru sampai tenggorokan, celana sudah sampai lutut." "Oh iya. Cak dokter kaharti ya gitu mah. Jadi heulaan suntikan eta daripada obat gitu. Aduh, KB ongkoh teu mempan. Atuh lain naon obat mah? Da sagala-galana ge kersaning Gusti diinum pel KB. Tetep bae hamil sampai jengkel. Dipicun pel KB na dicongcong ku hayamna atuh hayamna endogna 2 bae. Aya nu menta pel perangsang kehamilan supaya hamil cak Allah moal mah moal. Maka yakin apapun yang diberikan oleh Allah selalu mengandung hikmah. Nu gaduh putra seueur alhamdulillah, nu gaduh putra saayana alhamdulillah. Semua itu dijadikan ladang untuk beramal. Alhamdulillah abdi mah putra teh teu pati seueur ku Allah dipasiana mung hiji atawa 2 seueur pisan waktu kanggo ibadah. Nu putrana seueur alhamdulillah dipasian putra seueur ladang ibadah di ngurusan putra-putra. Beuh karasa wayah lebaran. Nu hiji nganteran BHS, nu hiji nganteran baju, nu hiji nganteran macem-macem kadaharan. Eta si bapakna dianteran ku putra-putrana kadaharan sakitu seueurna wasilah seueur putra ka kamar bapakna. Di kamar nyingsatkeun sarungna bari nyileuk ka handap cak manehna, "Hadena baheula maneh rajin." Ayo kudu yakin nanaon ge nang Allah diterima dengan lapang dada. Apapun pemberian Allah tidak ada alasan untuk mungkir daripada semuanya, dan semuanya itu bisa dijadikan jalan menuju keridhaan Allah. Awas bapak-bapak jeung ibu-ibu singkah hade selalu terbersit dalam pikiran kita hayang dunya geus hiji hayang 2 geus 2 hayang 3 geus 3 hayang 4 boga sepeda hayang motor boga motor hayang mobil boga mobil hiji hayang 2 boga 2 hayang 3 terus gitu bae lamun urang teu ngubaran hate. Pikiran teh ti dunya ka dunya we ka akhirat mah poho. Dagang dunya untungna dunia. Ai salat henteu berarti pohok akhirat. Berarti teu menang dagang, teu menang usaha, tapi bawa sakabehna pikeun akhirat. Boga sawah, boga tanah, pelakan, amanat ti Allah, tapi ulah poho akhirat pikiran. Kumaha carana? Zakatna pikiran mun geus nisab, ieu sawah teh nyayana menang desel apa menang cihujan? Sabaraha persen menang biaya make desel, sabaraha persen lamun caina cai hujan. Berarti petani ngurusan sawah oge lamun dibawa ke akhirat ibadah eta nyawahna.
lamun teu diajak kana akhirat engkena jadi fitnah gitu kan. Urang kabehan bapak-bapak ibu-ibu hadirin rahimakumullah dipasian ku Allah sakit nikmat anu pohara, awak sehat, pikiran sehat, akal sehat, geus minta ke Allah supaya orang diberi barokah husnul khotimah tareh kiamat. Manusia geus teu ngadenge ka ulama maka Allah nu bakal negor alam teh bencana teh rarusuh teh. Awewe geus nyarupaan kana lalaki lepis pan geus dipake ku awewe. Ikan lamun ngomong ngabahas bahasan ieu kuari dianggap kolot tinggalin zaman kiai. Keun wae rek diomong tinggalin zaman oge nu penting sepanjang masa memang hukum Allah, hukum Rasulullah harus disampaikan secara asli. Bapak-bapak jeung ibu-ibu, urang kabehan lamun teu nyadarkeun batin tentu akan berpikir hanya bagaimana makan enak, tidur nyenyak, ngising teu kabebelan. Tapi lamun disadarkan batin orang ternyata tidak sekedar dahar nginum modal, tapi kumaha di jero kubur, kumaha pertanyaan mungkar nakir, kumaha pertanyaan malaikat anu sakitu seremna. Berbagai riwayat mengatakan, ada yang mengatakan bahwa ditanya di alam kubur dengan bahasa Saryani, aya anu mengatakan bahwa di alam kubur bakal ditanya dengan bahasa masing-masing ahli kubur. Oh berarti cenah mun urang Bandung mah ditanyana ku malaikat munkar jeung nakir, saha pangeran akang? Moal kitu. Moal. Ya. Serem malaikatna mun calangap, lamun ngomong, lamun nanya ahli kubur, eta tina sungutna kaluar seuneu ting jelger jiga galedeg anu nyamber. Matana derkok serem. Beungeutna pikasieun. Tapi ka ahli maksiat, ka ahli ibadah, ka ahli Allah tampan wajahnya, senyum dia seperti malakal maut, serem menakutkan. Ka ahli maksiat, ka tukang doraka, ka nu lacur. Tapi ka ahli-ahli Allah, ka ahli-ahli ibadah, malakal maut moal menampakkan tampang nu serem tapi seungit senyum naros. Bahkan ke para nabi, para rasul, para aulia mah ya aya nu tara ibadah mah apalagi nu tukang ninggalkeun salat dicabut nage teu lalaunan. Saya teh ibu-ibu nu ngajoak dicabut nyawa bu awa eta malakal maut nyabut roh jelema nu tara salat, jalema kafir, jalema munafik, jalema pasek dicabut sabdasna. Beda jeung jalema mukmin. Jalema mukmin mah dicabut roh teh jiga buuk dina tipung. Lamun buuk dina tipung ditarik teh babari. Sehingga hadirin rahimakumullah, aya seorang ahli Allah mikirkeun hadis Kangjeng Rasul bahwa cak Kangjeng Rasul roh jalema mukmin dicabut dina jasadna ibarat rambut ditarik dina tipung. Dibukaan ayat sajumlahin Quran teu kapendak. Akhirna ngimpilah kapendak jeung Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Gancang carita cak Kangjeng Nabi, lamun maneh rek nyiaran hadits ayat anu itipaqiyah jeung hadis eta, nunguatan hadis eta, buka surat Yusuf. Barang dibuka dina surat Yusuf ayat-ayat falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Da ieu ayat pelet pabagja. Ya. Sok ku budak santri iseng awewe bangun moheng nah tasbih puter puasa 20 hiji poe laporan deui waduh kaji nek bener-bener jeung eta awewe di puasaan geus teu beunang
kamari puasa idqala Yusufu 77 3 kali terakhir bukana make cabe laju beunang buku mencret aiku maneh hawe zaman ayeuna teu kudu kikituanan geus hayang beunang teu hayang kaji 2 kuncina mana kuncina kunci Fortuner jeung Pajero beunang keke ya ieu Nabi Yusuf pan hadirin kasepna teh luar biasa gantengna luar biasa sehingga nyeun fitnah ka awewe-awewe pada zaman harita. Siti Zulaikha tergila-gila, bangsawan darah biru, keluarga raja kagum bogo kabung belengan ka Nabi Yusuf alaihi. Akhirnya dicibir Siti Zulaikha ku awe-awe orang Mesir teh, Zulaikha keluarga raja, putri bangsawan, bogoh ka Yusuf budak nu di penjara. Cak Siti Zulaikha maneh teu nyahoeun kasepna Yusuf mun maneh nempo pasti bakal kabung bulengan. Akhirnya teh awewe teh dibariskeun di leungeun kencana aya buah, di leungeun katuhuna aya pesok. Nabi Yusuf keluar lewat ka hareupeun eta awewe. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Nabi Yusuf lewat saking gantengna saking kasepna tampan wajah Nabi Yusuf sehingga eta awe kabeh terkesima padahal keur ngeuretan buah leungeunna teh nyekel peso saking kat piteng tengen nempo kasep Nabi Yusuf teu sadar mata molotot nempo Nabi Yusuf buahna seep ramona paragat pancana teu karasa nyeri teu kunaon bisa teu karasa nyeri kuladat ku indah nempo wajah Nabi Yusuf alaihi. Jadi nyeri teh ya eleh kulazat ku nikmat ningalikeun wajah Nabi Yusuf. Nah, jelema mukmin cenah dicabut nyawa nyeri, kafir nyeri ge. Jelema mukmin cenah dicabut nyawa sakit ge jelema munafik, jelema musyrik. Tapi jelema mukmin anu mukmina muttaqin, bener-bener ngabdi ngaula ka Allah, ibadah ka Allah, maka cakang jeung Rasul ruh dicabut dari jasadnya. Ibarat book ditarik dina tepung roh mukmin dicabut dina jasadna bakal gampang teu nyeri ku sabab keur dicabut nyawana Allah geus nembongkeun tempatna di sorga ku indahna sorga ku indahna bidadari ku indahna bangunan sorga ku diebrehkeun kanikmatan sorga ka jalma mukmin anu keur sakarat sehingga leungit rasa nyeri dicabut nyawa eleh ku indahna ningali sorga ta urang hayang akhir hayatnya kos gitu amin amin. Maka di sini pun perlu bantuan dari orang-orang yang hidup. Jakang jeung Rasul lakinu mautakum bila ilaha illallah talkinan ku anjeun nu sakarat bantuan maca la ilaha. Jakang jeung Rasul iqra'u ala mautakum yasin bacakeun yasin nu sakarat. Ieu kan lamun anak lamun incu lamun keluarga teu paham urusan ieu hanya sebatas ceurik paling oge. Seueur kan ibuna sakarat anak ngajoak-joak teu anu bisa talkin teu anu bisa maca yasin ngan ceurik we saut-sautan cak anakna teh ma hoa nu hiji ngajawab ho nu hiji nembalan ho nu hiji ngajawab ho datang nu preman ye tapi lamun anakna ngarti anakna paham ma la ilaha nu hiji deui yasin tah itu suasana yang diidamkan oleh siapapun yang kondisi sakarat. Matakan ilmiah amaliyah khosyatillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak sekedar jasad perlu kita kasih makan, ruh pun harus diberikan makan. Makanan jasad pun kita harus teliti.
maka ruh pun harus teliti menerima dan mengkonsumsi makanan. Karena penyakit-penyakit anu aya dina hate urang kudu diubaran. Hasud, ujub, ria, takabur, sum'ah, hikdu, ngunak-ngunak, geus berbagai macam penyakit ieu teh kudu diubaran. Moal aya di apotek, moal cager ku ngarendem air panas, tapi eta mah nu kitu teh kudu aya guru anu nungtun, anu nganasehat, anu ngajaran, anu ngaleungitkeun panyakit nu ngobatan, anu guruna oge lillahi. Dan itu ibu bapak rahimakumullah obat yang mujarab. Maka konsep-konsep yang dibawa oleh ulama-ulama sufi, ulama-ulama yang tidak ada kepentingan selain agama Allah, konsep yang sasarannya batin bukan dohir. Dohir geus teu dipikiran, tapi batin nu diopenan. Kadang-kadang tertipu orang ku penampilanna kasep, gagah, gelis, cantik, horeng batina mah jore. Bu, ibu, ayo banget makan bisa make latulif atanapi tulji wardah jehwa di Alfa, cepuk di Indomaret, maharani di Dandan, aya nu nganggo panbo ayanya, aya nu make pipa, aya nu make paralon. Eta jeung banget sifat halis di kantongan ku ibu, hujan be pegat sabelah. Mun sifat halis kadang-kadang pensil 2B nu anak, bibir di merah-merahi ku ibu pakai lipen, kulit make hem body lotion, citra waning, awak mesengit minyak brut pakai nyong-nyong, disemprot pakai kispray, tapi batin mah lain ku minyak eta, batin lain ku minyak sengit. Setiap bacaan-bacaan yang dibacaan itu ada lafzul jalalah, kita baca zikir namanya, itulah konsumsi untuk batin kita. Setiap kita melakukan dosa kotor berarti batin kita, maka bukan minyak wangi untuk membersihkan, bukan sabun untuk membersihkan, istighfar itulah yang akan memperbaiki diri kita. Kamu sayyidul istighfar dibaca tiap dinten. Ayo sasarangan. Allahumma kurang bedas. Kurang bedas nama ulah diturutan atuh. Maksudna macana nu bedas gitu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Nah, eta teh tos maklum urang namina sayyidul istighfar, rajana istighfar. Aita salat makaruhan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dzunub. Ainu astagfirullahaladzim li wa li walidayya
wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minal amwat wa tubu ilaih. Mangga rek nu mana bae istighfar eta teh obat pikeun ngabersihan dosa. Kan kudu bebersih nya. Harta kudu dibersihan tina unsur-unsur ribawi, tina zakat nu teu ditunaikeun, tina sedekah nu dikeukehan. Kitu kene. Urang oge kan awak kudu dibersihan rek ibadah ka Allah tina najis anu kabehna najis teh aya 3. Hiji mogo ladho, kadua mukho papa, katilu mutawa. Nah eta sapina punten ka para kiai nya, ibu-ibu para kiai guru-guru urang teh berjuang ngawaukeun syariat. Perjuangan para sahabat sama menjaga dan meneruskan syariat. Ibu-ibu nutos kantos di pondok pasti terang sapina eta teh kitab kecil klasik, kecil tapi dalam, karangan seorang wali Allah Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Urang memeh ibadah kudu bersih tina najis. Najis teh aya 3, mughalladhah, mukhaffafah, mutawassithah. Mughalladhah najis anjing jeung bedul jeung anak incu serta turunan anjing jeung bedul. Najis mughalladhah. Maka jelema mukmin mah ulah nyawa anjing. Jelema Islam mah ulah nyawa anjing. Anjing teh najis mughalladhah. Ngabersihana kudu 7 kali kumbahan anu salah sahijina dicampur make lebu. Eta najis mughalladhah. Moal asup malaikat rahmat ka hiji imah, lamun di imahna aya nu junub jeung aya anjing. Ulah deuk naon. Najis mughalladhah. Bedul najis mughalladhah. Bahkan leuwih core bedul mah daripada anjing, sebab bedul mah sok ngakan kotoran sorangan. Ieu kabeuki Cina bedul. Anjing kabeuki Batak. Tukang tambal ban teh di jalan teh orang Batak sok ngarungan anjing di gebugan. Laju dibeulem di garang, disemur. Di bejaan ge Batak itu anjing tidak boleh dimakan. Waduh manehna ngadalil. Lah menurut ajaran kami seluruh binatang yang ada di darat dan berkaki 4 itu halal dimakan kecuali kaki meja dan kaki bangku. Mughalladhah anjing mah bedul mah. Aya najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah najis cigeeh budak lalaki leutik anu can ngadaharna naon iwal cisusu bari jeung umurna can nyampe kana 2 tahun. Eta mukhaffafah. Punten. Najis mukhaffafah. Aya de najis mutawassithah. Najis mutawassithah. Aya mutawassithah ainiyah, aya mutawassithah hukmiyah. Najis mutawassithah ainiyah katempo najisna ku mata ka idrok, ku irung ka idrok aya bauna, ku letah ka idrok aya rasana. Katempo aya hukmiyah, hukumna najis walaupun teu ka idrok ku mata. Teka tempo kumata wujudna berem atawa koneng atawa hejo, teka ambeuk ku irung seungit atawa bau atawa hangser, teka rasa kuleta pahit atawa hasem tapi najis. Kok kumaha bisa kitu? Contoh, urang yakin bahwa samping urang teh kena ceki urang kolot. Laju ku urang ditenden sampai ka garing tah eta si samping teh pan aya najisan ceki ditenden dugi ka garing, barang di ambuan dia geus teu hangser, barang diletak yang geus teu aya rasa teh pahit teh asem tapi yakin eta teh najis, tah eta najis mutawassithah hukmiyah.
ayeuna nu mata kudu disunatan sabab pun ki'i mun teu disunatan ke bila mana ki'i sesa cai ki'i bakal nyangkrung dina kulub dina kulpah dina kokocop lamun sesa cai ki'i nyangkrung dina kulub dina kulpah dina kokocop otomatis salatna mawa najis mun salatna mawa najis salatna moal sah bersihan dohir bersihan batin. Ibu-ibu assalamualaikum. Terus ya terus ayo ngupingkan mengenahan ya gua hari ka Kuningan teh ya macetna di jalan ya Allah nya macet aduh makanya kerongi angkat tabuh dua paur bilih macet ya istirahat tadi hotel nonton WC panas geus loba ieu tadi menek ngarendem barang datang ke dinya aya nu serem balik deui we lah bisi tadi teh ya ente tapi aya deung-deungeun mah nganungkur 1 jutanya. Ibu-ibu assalamualaikum kayak ngararaji be lah orang mah panggeus ulah mikiran kejadian-kejadian negara pusing geus urang ngaji be ngaji ibadah be ke Allah niatan be dagang di mana be dagangna ya orang Kuningan kan di Tangerang teh puntennya nu di jalan rokok orang Kuningan bubur kacang hijau jeung kitan hitam orang Kuningan gitu laju nanti baso Kuningan ngan kamari aya peringatan punten tim Menteri Agama Lebaran Haji kamari dilarang bagi orang yang berkurban membeli sapi dari Kuningan. Jangan. Atuh sapi dina Kuningan teh bisa dipenci tuh. Orang Kuningan aya inget keur di pondok baheula aya tukang bubur urang Kuningan bager teu boga duit ge tenang mang ngadahar bae lobah mana badan Kuninganna tukang bubur kan di pondok nyabrang jalan aya teh tukang bubur teh Indomie rebus itu asal diuk bedenya bangun gagaro apaleun nya teu boga duit pasti mang can sarare oncan biasa orang santri mah rokok ge pendek jalan ti awal pan bontot di nang mulung apaleun temanena teh ngabubur mah ngabubur andalah sareueuh tas ngaliwat itu teu gaduh hartos ngabubur bae nyahoan geuning eta ku bager tangkayeuna sok emut bae no bager ka santri sok taroskeun lah kajengan uung tah nu bager ka santri misal rek masantren aya nu mantuan rek mana jang rek ka pasantren ya kanggo di pondok sanajan misalnya 10.000 datang ka ayeuna teu poho-poho atuh komo Allah moal pohoeun kanu ngainfakkeun harta sabab jeung Allah eta bagi tukang bubur di mana po ngaranna Agus. Di cenah anu botak di dia Agus agak gundul sedikit ayat sama ayat. Tuh, ayo ngaji. Ulah sampai ninggalkeun pengajian. Karena Allah Subhanahu wa taala ngajangjian katentraman ka jalema anu ngaji. Karena Allah bakal mere kamulyaan ka jalema anu ngaji. Allah bakal mere label cap syahid ka jalema anu ngamodalan nu ngaji nu ngamodalan sarana ngaji. Kalau orang-orang Palestina ngangkat senjata perang jeung Zionis ngalawan Yahudi syahid lamun maut surga jaminanana cak Syekh Nawawi orang kakobong abah orang nyiar duit eta abah orang kesang ngaracak dikirimkan duitna ke pesantren jeung anak di pesantren sarua jeung angkat senjata
Ayeuna urang boga harta digunakan di jalan Allah, ngamodalan pesantren, ngamodalan majelis, itu sama seperti memberikan logistik kepada pejuang agama Allah. Nu nyumbang logistik, anu ngangkat senjata, anu perangna kabeh dihitung syahid, walaupun mereka biasa-biasa saja di dunia, tapi di akhirat pencari ilmu, penyampai ilmu, dan pendukung orang-orang yang menyampaikan ilmu akan disatukan oleh Allah dalam kemuliaan. Amin ya Rabbal. Karena hadirin rahimakumullah, warisan Rasul mah lain dinar lain dirham, tapi ilmu. Ilmu teh lain sekedar ilmu ilmiah, kudu amaliyah tadi, serta ada khosyatillah, berarti tidak sekedar zahir tapi batin. Maka Rasul menuntun, membimbing kepada Sayyidina Ali, kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka disitulah muncul berbagai macam cara dan metode untuk menjaga kemurnian akidah dan menjaga kemurnian ibadah dengan keikhlasan. Maka sering disebut oleh para ulama thariqah, Abu Bakar Siddiq membawa Naqsabandiyah, Sayyidina Ali membawa Qadiriyah. Indonesia hebat dipadukan oleh ulama kita Syekh Khatib Sambat, Qadiriyah, Naqsabandiyah. Ini semuanya adalah metode atau cara untuk menuju Allah, untuk istiqomah ibadah dan menjaga kemurnian nilai ibadah, sehingga ibadah nate lillahi. Pan bakal maraot urang kabehan, bapak-bapak maotnya, Pak Bagja bakal maot, Haji Pudol ge bakal maot, nu nyoting bakal maot. Masya Allah, tiba hula Haji Pudol can pernah terbersit di hati yang jadi tukang syuting, sebab nyotingan batur bae maneh nama teu ka syuting. Tukang syuting bakal maot, jamaah bakal maot, pawawan ge nu hajat bakal maot, sarua bae wabeh maot. Dunia di bawah moal, mobil-mobil Innova di bawah moal, sugan Fortuner asup moal, Alia nuletik Alia asup moal, Karimun moal. Lah jangan nyawa di bawah aja moal. Ayo kita malain mobil bapak atau mobil si Aang. Aang mana? Aang Suran. Tahu lah. Moal di bawah moal. Gedung-gedung mewah bagus di bawah moal. Duit miliaran di bawah moal. Baju ibu tas Zoya moal. Hikmat, Rabbani, Sanudin moal. Nu dibawa, nu dipake mah baju putih, teu make kancing nyungcung di luhureun sirah. Eta nu dibawa. Lalu pemikiran kita tentang akhirat itu kapan kita mulai? Harus setiap hari. Supaya naon? Supaya pejabat mikiran akhirat moal daek korupsi. Ai leutik mah. Supaya ilmuwan lantaran ingat akhirat tidak menjadikan ilmu itu ladang komersil. Supaya pedagang ingat akhirat tidak berani curang dalam jual belinya, ulah goror. Supaya ibu rumah tangga ingat akhirat, moal berpaling ke selain suaminya, tidak mau berpaling kepada yang lain, hanya untuk suami saja. Ayeuna kan awewe loban selingkuh. Selingkuh naon? Ai ceuli mah ngadengekeun ngomong salaki, aya mata nama ngabales WA. Aya mana jelemana? WA. Matak di sorga aya awewe nu ku Allah disiapkeun jeung ahli sorga, disebutna hurul ain, mata anu berlo anu indah. Bukan sekedar fisiknya saja indah, karena mata bidadari itu hanya difokuskan kepada suaminya.
ibu urang dia bisa jadi bidadari di alam dunia lamun mata ibu, lamun pikiran ibu, lamun hati ibu tidak berpaling hanya fokus ka salaki eta ge bidadari bulung kekanu aya di dunia. Tapi bedana jeung bidadari akhirat ieu mah hitut. Bidadari mah di sorga teu hitut, teu henteu pipis. Ente jajal bidadari di dia temandi. Bidadari sorga mah temen, ibu makan men kadang-kadang keputihan, hareupna keputihan, tukangna kekuningan. Bidadari sorga mah teu bau kelek, maka tidak perlu roll on, teu perlu MBK. Bidadari sorga mah teu bau acah, teu perlu Pepsodent, teu perlu close up. Bidadari sorga mah hadirin rahimakumullah kulitna mulus, teu perlu hand body lotion, teu perlu tadi citra waning. Bidadari sorga mah rambutna geus moal bau, teu perlu sun silak, teu perlu celehar. Tulisanna ge kitu ieu. Emang bahasa Inggris mah munafik, sun silak dibaca sansil, celehar dibaca clear, uncele dibaca angkel. Tehe miteuh dibaca dedemit sieun urang. Bidadari itu. Bidadari sorga mah teu aya istilah janda perawan selamanya. Walaupun direujeungan ku salakina tiap peuting 1000 kali parawan bae. Klepna we teu. Di urang mah ampun lah. Boga anak 2 bae nyolonong bae. Gejlugan pasiran. Aya cenah nu pulang ti kota eta teh cenah datang ka imah pelangtaran sono ka pamajikan langsung naik bae, langsung neng nginum jajamu naon seuseut amat horeng congos spray ka babawa. Pengalaman nyaralonong kabeh geus lah. Gejluganan. Makana lebadinya kudu sadar teh awewe. Kudu rajin ngadahar tong tolangnya. Nya salak ta, bila perlu hamplas sagulung mah. Geus kolot atuh. Ai panganten anyar tah. Kos bidadari atuh eueuh kendorna eueuh. Ai kos ibu kudu sadar lah geus ulah membohongi diri. Eta nu bangsa boga anak 5. Aku menunggus injuan malamun make baju cenah lebah dadana masih mengker eta jerona aya beusian beana. Make besi. Geus. Atuh BH make besi, huntu make behel tinggal pasir doang jeung semen. Eta susu cap tepung tuh bagus ka beuteung eta. Cap tepung geus lamun aya kos dadar endog teh eta kitu tah. Bidadari mah weteh. Bidadari mah weteh moal aya istilah janda. Moal. Di dunia mah pun Masya Allah menunggu sekarolot. Ajupan lalaki mah kadang-kadang aya nu kolot ge ku Allah masih diberi energi be aya. Akhirnya tuntutan pan keinginan nafsu ya. Aju pamajikan aya nu kadang-kadang tampe geus kolot kuat keneh aya. Tungtungna lain mikiran akhirat pan. Mikiran urusan eta bae. Lain ka majlis pan, ka tukang jajamu. Manehna salakina mesen jamu kuat, pamajikanna mesen jamu sari rapet. Malum geus kolot lejub bari merekan, pulang ka imah diinum salah merek. Katuker salah nginum. Ai salaki nginum jamu sari rapet, ai pamajikanna nginum jamu kuat. Cak pamajikanna teh reaksi meureun teh jamu. Kang, naon maneh? Pan ieu urat ting teretek ieu. Aya Kang di mana? Di sumur. Nah lila-lila teuing di sumur, aing teu bisa kih rapet. Salah nginum jajamu. Eta ibu-ibu bisa jadi bidadari. Ya Allah. Kuari ibu-ibu lamun hate teu diberesan, tingkah teu dirapihan, maka
yakin orang akan selalu ingin mengikuti kemodernan zaman. Kos model TikTok. Eta neuk nanaonan atuh si Eti karaokean jeung Mang Naim. Deng-dengan. Ya Allah, siapa dia? Bukan saudara, bukan keluarga. Deng-dengan Hasem lain muhrim. Komunikasi lewat medsos. Apakah itu dosa? Dosa. Atuh di TikTok apa yang cenah? Naon yang merasuki ya ki? Eta kuari TikTokan. Kabawa kan ku medsos. Ayo, maka kembalikan kepada terminal yang asli bahwa kita hamba Allah, pilihan Allah, diciptakan dari nur Rasulullah dari Allah. Fitrah kita adalah mengenal Allah, bukan mengenal teknologi, bukan mengenal dunia. Walaupun kita diturunkan oleh Allah, ditetapkan di dunia, bukan berarti dengan adanya dunia lalu kita lupa kepada yang menciptakan dunia. Justru dunia dan seisinya dijadikan oleh Allah sebagai ujian sejauh mana cinta kita kepada Allah dengan diuji lewat dunia. Meli munding punten, meli embe 3 juta 4 juta jeung korban teu sanggup, tapi meli HP 5 juta wani. Benar tak? Padahal eta embe teh, munding teh, sapi teh, mun urang boga hayawan nu geus dikorbankeun kayak di akhirat begitu hudang ti kubur rek digiring ka mahsyar eta geus ngajogrog bakal jadi kendaraan urang. Oleh karenanya hayawan korban kudu gagah. Ulah embe korban marekpek. Di akhirat ditumpakana meloy. Nu gagah kebo ku tujuhan, sapi ku tujuhan, embe ku saurang. Aya we jawara di Banten mah. Waduh. Dak. Aing lamun teu korban berarti di akhirat moal boga kendaraan. Atuh kitu bah. Waduh, bahaya aing. Antara aing ku dia ka imah kiai. Aing hayang korban aing. Waalaikumsalam kiai. Waalaikumsalam. Mau ka kula? Wow. Aya naonnya? Dek korban kiai. Ngadenge surahan kiai cenah lamun urang korban di akhirat boga kendaraan. Embe ku saurang, kebo ku tujuan, sapi ku tujuan. Bener. Kula boga kebo, hayang korban tapi dalapanan. Cak kiai itu teu bisa. Ah, geus teu bisa mah. Assalamualaikum. Neuk nyaran kiai nu bisa. Malum atuh jawara. Muter ti isuk dugi ka zohor teu manggih. Wayah asar teh manehna kieu, waduh aing kudu ngajawara deui ai kieu mah. Golok dicabut diasah ku manehna. Ieu mista maja utama. Ieu ndek terakhir nanya ka kiai, meunang tah henteu kebo hiji ku dalapanan. Lamun masih teu meunang keneh bae memeh kebo nu dipencit kiai asana ku aing dipencit ya. Jawara tuh. Terakhir manehna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cager kiai, alhamdulillah. Wau kakula, saha nu teu wau kakak kotok ge nyaho. Nya. Ieu mah kiai, kula capek teh isuk nyiaran kiai nu saha teh. Ai kitu, hayang ibadah. Hararese teh kiai nulungan. Ibadah naon? Hayang korban ngadenge ngaji lamun korban di akhirat bawa kendaraan, mun teu korban di akhirat lempang suku, di dige capek lempang. Oh, jadi ne korban. Alhamdulillah bagus. Lagi permasalahan naon? Permasalahan kieu, embe ku saurang, kebo ku tujuan, sapi ku tujuan. Ai kula mah hayang kebo meunang ku dalapanan. Wabeh kiai nu ngamenangkeun. Berarti nu ngadukung kana ibadah kula. Ieu kiai ngamenangkeun tah henteu. Teu meunang ge jeung batur jeung jawara kos kieu mah meunang. Nah, ieu kara kiai. Jadi meunang kiai kebo ku dalapanan, meunang. Nu bener menang. Ngan kula nek nanya, ai ieu nu dikorbanan teh kabeh anak, aya nu leutik, sabaraha taun? 4 tahun tah. Lantaran nu 4 tahun macan bisa naik kebo. Meuli bae embe hiji deui. Masuna jeung tangga naik ka kebo.
Geus boleh jak manehna teh. Atuh laju nama tujuan keneh bae tak kebo tah. Eleh jero politiku kiai tah. Meuli HP 5 juta sanggup, korban teu sanggup. Berarti akhirat can dipikiran. HP kosong beak paket kacau. Seakan-akan dunia mau kiamat. Lamun dek berangkat ke Jakarta geus datang ke pasar Ciawi balik deui lamun HP tinggalin, tapi lamun tasbih tinggalin balik deui ta moal. Jangan mikiran berarti orang ke akhirat. Ayo, Masya Allah, ibu-ibu jeung bapak-bapak, lamun HP pulsana CF nelpon teu nyambung, WA teu aktif, pikiran kalut. Paling letik ngisi paket 5.000 hargana 7.000. Lamun boga duit 50.000, lamun sabulan 10 kali 500.000 ngesian HP jeung urusan dunia. Tapi aya kotak jariah di masjid kosong, kotak jariah di musola kosong, kotak jariah di majlis keur dibangun kosong. Orang tersanggup sabulan 500.000. Benar tak? Bapak-bapak nusok salat Jumat datang ke masjid, aya koropak lempang kotak amal di kantong aya duit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000 nu kaluar sabaraha? Terlalu 2.000. Sedangkan ngesian HP kosong mah teu meunang 2.000. HP orang pulsana 2.000 deui neuk nelpon carekan ku sahabu atau bikang. Maaf, silakan lakukan pengisian ulang. HP aing naon sia nyarekan kana aing. Dicek pulsana 2.000 HP ge geus teu nyambung, atuh kunaon urang hayang nyambung ka akhirat ngasupkeun duit ka kotak 2.000. Biasana ieu ramo teh kos aya mataan. Mun aya kotak masjid, kotak musola gitu, ngodok kantong kieu ya. Oh, ulah cepek mah cepek. Eta aya mataan ramo. Cepek mah cepek. Oh gocap ulah ya. 20.000 ya ulah. 10.000 ya tahu sore. 5.000 goceng. Oh iya nyocok galeungeun 1.000 gambar golok pan ya. 2.000 nu kaluar diasupeun ka kotak jariah masjid padahal aya duit nu nilaina leuwih gede. Berarti can mikiran akhirat urang. Coba ayo. Sabaraha setiap tahun zakat nu teu dikaluarkeun ku urang. Padahal kalau usaha tanggal 1 Januari tahun depan berarti sahaul. Hitung mana modal dagangan yang sudah terjual berapa nilainya, yang masih ada barang dagangan kita berapa jumlahnya nilai saat ini, kemudian piutang duit orang di luar anu batur ngahutang ka orang, kemudian hutang orang ka batur dijumlah KB, potong hutang orang geus nisob dancan 88 gram lebih, maka lamun geus nisob kaluarkeun zakat poho 2,5% padahal teu piraha kahijikeun deui jeung harta orang teu barokah. Berarti can mikiran nya ieu mah keur carita ieu sugan we manfaatan. Mun boga duit tadi cak Bapak Bagja silahkan daftar calon kepala desa geus aya 3. Ieu nu daftar calon kiai sabaraha nomor urang. Artina lain kudu daftar kudu ilu kos jiga calon kepala desa lain. Nu mondok mana nu mondok? Nu mesantren mana? Anu bakal kembali ke lembur, nu bakal mepelingan ke orang lembur mana? Sementara hadirin rahimakumullah urang kolot anu aya di otak anak maneh sekolah SMP SMA kuliah supaya boga jasa boga gelar bisa gawe bisa boga gaji bisa dahar, hanya itu saja. Berarti kita pun pada anak kita belum memikirkan akhirat. Oh nya unggut-unggutan ibu-ibu
nuntut teh ka salaki lain kieu Kang neng mawios susah oge nu penting akang ibadah tong dilewat lain pan ieu heuy deuleu pamajikan batur beheungna cak salaki aing gawe nempuan beheung bikang batur naon maksud maneh mas jeung liong tina batur mamas 23 karat 24 karat kami mah teu sakarat-karat acan cak salakina kadi yang nyekek sia berarti jangan mikiran akhirat Kang mohon neng tos salat duha tajan oh iya tajan ya tos tabu 10 atuh lumayan 2 rakaat oge tah eta nu kitu tah Kang tos salat duha subuh ge encan Kang mah pikiran akhirat isi waktu-waktu dengan hal yang memang sudah ditentukan secara syariat walaupun 2 rakaat wengi aya tahajud walaupun 2 rakaat pagi ukuran matahari setumbak aya salat duha eta teh kan penting lamun di kuburan cara raang kuburan eta jelema-jelema nu keur waktu di duniana teu nganggur ulah hayang caang lamun nganggur nu salat ibadah maot kuburana caang nu tilok salat lamun paeh kuburana bakal poek walaupun manehna pegawai PLN karena di alam kubur tidak bisa pasang NCB pikiran akhirat ya usaha terus ngajabat terus berkarya terus tapi semuanya bagaimana caranya ditujukan pikiran akhirat HTT kudu resep kana akhirat lamun boga resep ka akhirat duit bakal eueuh nilayan sebab akhirat leuwih mulia walal akhiratu khairul laka minal lamun resep ka akhirat jabatan moal aya nilayan bahkan embung-embung acan jadi pejabat sebab bisa ribet ibadah ka Allah ku gara-gara bang baluh jabatan lamun ditakdirkan tetap jadi pejabat lantaran cinta akhirat ngajabatna adil karakyatna karunya karakyatna deudeuh jeung nyaah karakyatna teh perhatian ulah boroning terbunuh rakyatna ngadenge gering ge pejabat anu adil akan merasakan sakit bagaimana sakitnya ayah ketika melihat anak sakit lamun anak geus teu dipikiran ku kolot padahal anak balager kolot perlu diperiksa secara psikotes tadi aya kabar berita kolot nitah batur maehan anakna berarti kan kurang sehat anakna kurang sehat kolotna kurang sehat tidak ada hubungan emosional yang baik kolot eta mulia eueuh jalan yang nyalahkeun kolot dina Islam aya hukum kisos itu diantaranya bunuh lagi tapi lamun kolot mamayahan anak kan teu kudu dikisos teu kudu dipayahan deui kumulyana derajat kolot lebih mulia daripada anak dalam arti hadirin rahimakumullah Allah memberikan sesuatu yang istimewa kepada orang tua karomat kemuliaan bahkan Allah nyiapkan ijabah doa bagi orang tua dikala orang tua berdoa untuk anak moal dingkekeun deui ku Allah bakal ijabah sabalikna lamun kolot geus ngadoa teu hade ka anak tinggal tungguan tah anak bisa ngahormat ka kolot mun aya agamaan ibu-ibu cium tangan baik kuari budak salah lain ka dieu Assalamualaikum katara berarti mundur tak peradaban hampir jahiliyah deui aya nu sasalaman ka kolot kieu wae teu cium tangan aya nu ka kolot yang geus nyebut talin abah book kanan sempog kiri sempog sesakeun di tengah kos galangan sawah laju di beureumman make saos baso ceulina make anting sanes emas kawat musola laju di dieu make kalung tali sapatu adina dipake kumanehna laju make tato diburi gambar beca ieu nu kieu begitu ka abahna nyebutna bokap ka mana nyokap ka tetehna tekap kakakana kakap ka uana wakap
eta nilai agama mana teu aya pan teu aya tadina umum SD SMP SMA kuliah ngaji di lembur henteu mas santren ka jauh teu betah seperti itu jadinya. Mana pemikiran kita orang tua terhadap anak supaya anak penting jeung pentingkeun akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wallahu a'lam bimuradih. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah. Wal tanzur, dan laklah engkau mempersiapkan nafsum ma qaddamat lighad. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan laklah engkau mempersiapkan bekal apa yang kau siapkan untuk menyongsong hari esok. Hari esok itu hari kiamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun, harta hartian, anak nilayan, pejabat teu bisa dibela. Siapa yang akan membela kita di hadapan Allah? Tidak ada. Pengacara ternama kantornya tutup. Bakal nolongan jeung bakal jadi pengacara orang mah Allahu Akbar salat orang. Nu bakal nolongan jadi pengacara orang mah Allahu Akbar tahajud orang, duha orang, rawatib orang. Eta nu bakal jadi tutulung orang. Sodako orang, eta nu bakal jadi tutulung orang. Haji orang, eta nu bakal jadi tutulung orang. Perjuangan orang tentang agama, eta nu bakal jadi tutulung orang. Jaga agama, kuatkan akidah. Ulah pungkal jeung pengkol. Ulah dicampuran ku hal-hal anu bakal nyieun ruksak. La ilaha. Kuari loba contoh nu teu bagus. Aya ulang tahun gereja Katolik, aya penggeden-penggeden urang anu ngahaja kumpul ke gereja mawa tumpeng, eta teh teu hade ngarusak akidah. Masya Allah. Mbah Hashim teu ngajaran kitu, Ki Wahab Hasbullah teu ngajaran kitu, Ki Sahal Mahfud teu ngajaran kitu, Gus Dur teu ngajaran kitu. Wah, Gus Dur lain makom. Kuari nek nurutan ala Gus Dur, kagedean baju nek make baju Gus Dur. Demi NKRI atau demi NKRI ulang ngorbankan akidah. Ya Islam mati baheula ge mayoritas di Indonesia kunaon kudu tunduk ka minoritas. Maka ini perlu dirapihkeun ulah sampai kitu-kitu teuing. Ngarendahkeun agama urang teu meunang. Kudu gagah Islam dari penjelma kafir, ulah nunduk bongkok mere tumpeng naon sing hade Sulamot Taufik dibuka murtad bisa kutilu hal ku ucapan ku patekadan ku pagawean tah lebah pagawean gitu tah asup ke gereja mere tumpeng sok mangga. Ulama-ulama lebih gamblang dan ulama-ulama kita pengarang-pengarang kita lebih jelas yang menyatakan bahwa murtad bisa dengan tingkah jeung pagawean. Heunya Ibu tunduh can pulang moal erek geus ieu mah ngaos belah nya ibu-ibu sing rajin ngaraos putra-putri yang rajin hayang salamet urang dunia akhirat amin. Nya pemuda renjang-renjang sim kuring rek ilu organisasi hop nganu hade nu Islam nu akidah na ahli sunnah wal jamaah tapi lebah kitu nama tak ulah dituturkan. Aya film anu henteu mendidik ulah dituturkan. Lain kudu kitu cara menjaga NKRI mah ngaraji we nu bener, sarolat we nu bener, ibadah we nu bener. Kayak Allah diberi ketenangan, ketentraman, kadamaian. Nu boga damai Allah, nu boga tentram Allah. Lamun jelema mere nyiar jalan sorangan, akhirnya kos gi acak-acakan. Agama diaduk-aduk, atuh Allah diaduk-aduk. Urang sedih kudu. Urang prihatin kudu. Sebab al mukmin lil mukmin kal bunyan yasuddu ba'du ba'da. Kal jasadil wahid, ibarat satu tubuh.
idza ishtaka udhun tadasair jasadi kulli. Lamun nu ieu karaheut atau nu ieu kena penyakit atau misalnya orang kena panas, sakabe awak ngerasaan panas. Mudah-mudahan orang panjang umur, dipaparinan getol ibadah, dipaparinan istiqomah ibadah, serta mudah-mudahan di tempat orang dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, sakitu nu kapihatur bilih takur tutur nyuhunkeun dihapunten terutama ka para ajengan para kiai. Sekian dan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.